anu tiki dulu tadi nuti kaler kadi nuti wetan kadi untuk terus gerak di rumah menjaga kesehatan. Aduh, kesel amat inya. Nges terek keburu peting ya. Aduh, panjang banget tuh anya. Kemanis kebonya. Diajak panjang nak poing berarti amat. Lah, berangkat bae aing. Kudu rapi heula ya kudu sedang dan aing. Ya, sedang dan heula aing gimana? Tunggu sini gantengannya. Topi atuh goreng ateng pakai topi dong berod kieu nya. Lah, lo pakai topi lah. Udah sengit awak ya. Lah, ganteng aing. Berangkat aing. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sewa. Pak. Burut arek kanjang heula nya. Doakeun acengnya. Aceng nak anjang ya sugan meunangan bikangna lah. Ceng hayang didoakeun nganyang cok bapa mah didoakeun mending usaha. Bikang mah ngapadeg ceng. Masyaallah teu kudu diteangan lamun aceng artina geus usaha bisa usaha boga duit datang sorangan ceng. Gerak rasakeun ku aceng. Bapak mah lain ulah lain kunaon gitu. Usaha heula. Tuh dengan hartina aya galian pasir milu ka galian pasir batur di ditu sarjana naon aya galian tanah milu kana galian tanah. Selama ulah ceramah aceng berangkat we nya seungit kieu. Masyaallah iya anak ceng Aisyah nuk maksa nyer bikang nuk nganjang ka dieu boga syaratna sia dibere ieu ku bapa ieu ka dieu. Tah, bah nu penting ge jampe ulah ceramahan ieu mah. Kumaha bah jampena? Gampang. Bapak mah bareto ge hartina. Boga silogo teureub sagala naon. Bapak mah silogo teureub asihan. Asihan aing silogo bismillahirrahmanirrahim. Nya. Iya. Asihan aing silogo teureub satetel saguratel. Nya geus diberen pedek bae mangka welas makasih kasaha eta bersina kasih markona hatena si markona ka badan aing kitu ngan sakitu kege supaya welas asih manehna nya ulah neangan ulah gampang cok bapak mah gitu. Geus balah ku aceng diamalkeun burung. Geus aceng berangkat heula nya. Adi doakeun. Wah Bapak Desi bikangna. Assalamualaikum. Ada ceng. Nanti lo ngilu di galian pasir di tanah sia. Pilok. Aku gawe naon. Aku ayo milu ka galian pasir masukan-sukan kabeko gitu nya. Oh, jajaman kuari mah ku teu korek mah. Teu barangakan. Gandeng kuari mah bikang pabalatak ceng. Atuh. Geus randa mah kuari ngutilok ditumpan. Orel negara orel Lain. Rumah tege-tege anak nek nganyang cenah kitu ngenta doana bari menta syariat. Masyaallah. Atuh kitu keuna syarat mah gampang. Gandeng dibelikeun baso bae ge. Betul kan ya. Pareto mah nyopan. Baheula mah anu kitu nya. Oh, gandeng. Urang nganyang nage pareto mah bapaknya keur budak. Bari nganyam sama pernah. Lampu ajub. Lampu ajub. Bari jeung harjina bari katiup angin beredoyan. Hirung hideung. Masya Allah. Kuari mah ai kudu senang teh mah senang. Oh, merdeka nya. Geus merdeka. Mah ieu.
wage tuh lain teu hayang sebenarnya mah tuh gede ka hayang mah pas budak ngora bae lain anak bae atina ieu atuh wage lamun aya layana meureun atuh meski itu meureun ngadu deui bae Jauh, yang gini belum kadang lah nafsu ngaranyug badan ngariung padahal mah orang lempang ya masya Allah sarina yakin uki orang tapi ai kan kitu Pak sarua bae surajung 17 tahun umurna wage lain anak bae lain anak bae sabenerna mah urang ngomongan ka anak ya kudu urang ya hayang sarua bae ngomong naon itu bapak sia kolot-kolot gak teu ngomong nanaon ngomong ge anak ngomong nu kanjang hayang minta jampe segala geus aki-aki hayang keneh bae kana nu kos kitu lah bohong teu hayang aya eta mah ayam meureun bae ya kudu ditok-trokeun kitu lah boh nang kadenya gitu atuh teu torek kami ge emangna torek pokoknya mau sepede be aing jeung si bere jampe ku abah jeung anjing brak teu beunang ieu bikang teu percaya aing ieu teu percaya sih jampe abah aing lah mending neangan ide aing neangan dukun lope ada yang mah bagus eta jampena dilah aing halo ceng, ai dukun lop di mana mang? Tuh baru itu tuh. Tadi itu. Oh baru itu. Masuk mang. Oh tuh mana? Dukun mang. Lo ceng, kagak terlalu bae dia. Mana kalau tamu lagi di aja ieu. Dapur mah tengah urusan tamu mah ya haru. Kumaha ieu nya? Pantongkat ieu ngageus doang dek aya tamu ieu doang nih tongkatnya gitu ieu mah. Haruslah geura aya ka dieu. Tah, salah imah bener cok nu lain. Iya dukun lop. Assalamualaikum. Salam. Naon ceng? Kajero bae kajero. Ah. Nah, salaman. Kieu kuring mah yo. Aul kieu salamana. Nuhun bah. Dek naon aceng datang ka dieu. Aya keperluan naon, Ceng? Atuh biasa bah. Iya banyak. Iya bikang abdi direbut ku babaturan. Abah bisa teman-tuan. Ari kitu mah cocok datang ka dieu mah. Atuh di dieu mah atuh tempat nah kos kitu mah Ceng, ulah sieun tenang. Pokon mah hayang bikang nu mana. Ndek DPR tah bila perlu. Ndek lurah tah. Tenang bae jeung abah mah. Sebutkeun bae ngaranna. Mau fotona henteu aceng. Air foto mah teu boga abah. Atuh piraku lah ja abah jelema sakti pasti geus kadeulah ku abah. Bikangna doang kumaha rupana doang kumaha. Nya bae bah. Geus ka dieu aceng, nya di bola di dieu deket abah. Dicampe ku abah ieu ka dieu bikang man teu beunang ku aceng. Ka dieu. Aduh, iya mah Ceng, berat ieu saingan aceng ieu. Wah, bener ieu Ceng. Berat ieu persaingan aceng ieu. Kek ku abah diberi jampe nya supaya paten ieu. Supaya bikang pokokna mah nempel be ka aceng nya. Kek abah nyokot sayur lah. Weh. Sia mah laki tu ka abah. Ceng ke abah nyokot sayur lah nya kudu.
Ya, menang ngejampe abah cai ya. Ya ceng kanggon lah nya ben ngejampe heula ieu. Burat ieu saingan Aceh. Anu tiki dulu ka dieu. Nu ti kaler ka dieu. Nu teh wetan ka dieu. Aduh, ceng, buat itu loh ikutian gua. Yes, yes ceng, pokoknya mah dikang timah mana ge, iya bakal nempel di kaceng iya, yes, yakin abah mah iya. Oke, lamun geus iya ka dieu deui acengnya, pokoknya mah bisi untuk puas gitunya ka dieu deui, ka abah. Pokoknya ya, supaya kedua kasep acengnya sebelum muncar aceng. Pokoknya mah lamun jampe abah yang temanjur berarti banget aceng yang ajur ieu. Nah abah galagar abah mah. Pokoknya mah tenang kadi deui ka abah. Pokoknya mah ku abah dek dipanggil di nu timan di ujung kulon segalanya kadi deui. Kadi deui. Oh, kadi deui pokoknya mah. Pokoknya mah yakin be. Ulah poho cai na bawa nya. Aceng. Mana yang wadahna ieu tapi na ieu ke. Aduh, kan sedang ya. Masukun lah dieu nya. Bawa ku aceng pakai si beungeut lamun dek kadicang si beungeut geun nya. Bahangru meureun. Atuh, sedang lah atuh yang penting kalaksana kitu nya. Ieu diinumkeun teu bah ka bikangna. Pokokna mah ieu diasupkeun kana minuman. Tapi ulah kanyahoan ku bikangna nya. Kana minuman naon bae. Belikin deh ku aceng minuman amis-amis Sprite tah. Gitu, teh botol tah saeutik kena naon asupkeun ieu nya. Yo, mudah-mudahan ieu manjur pokokna. Siap, Bah. Tah. Kayaknya, Bah. Ceng gede lah. Gede lah gede. Andoi, Bah. Tuh biasa ceng kieu ya kieu. Mani kieu, Bah. Mani. Pulus. Oh, pulus. Oh, hampura Bah, terlalu semangat tipun kabilahnya, Bah. Nyade. Hei. Nah, dia syuting gitu. Lai, piraku kuing si Denok teu beunang. Jampe di abah aya. Cai di dukun lope aya. Geus lah lai. Oh nya si Denok lah sugan aya. Mana kebelah si Denok keluar nanya. Biang. Waalaikumsalam. Ujang aya naon, Jang? Arek naon, Jang? Neng Denok na aya henteu mah. Aya, arek naon? Arek nganjang. Neng, Kak. Aya naon, Mah? Tah aya nu nganjang. Mararana nya ulina di imah bae. Moms. Mohon. Si Denok. Saya tambah lebay. Bisa Allah lo bagayang segera juk. Ih, tolol bae. Neng, ngel doang ge. Coba ayo, cokot kencing minum. Haus amat kencing minum acan. Minum nonjing, minum betul solar. Pas naon bae di dapur geura bawa dia. Oh, betul tahuan. Si Denok. Kayak mana cai aing kadang nang di dukun lopa. Wah, mantep dong. Sugan be beunang we si Denok lah. Yuk, cai nak. Udah diinum. Gitu lah nok, dia mah cai-cai. Mulus beteng aing mana lo pengertian walan bae. Ih, sakituna nok ka aing. Selain ke kamar mandi heula. Haus teu ditu.
kuari dia mulus ke. Udah mau koin kamu bulangan dia kayaknya. Ya no. Kebal ati si Denok si luangnya. Mana si burut tadi mengajak aing ger sore. Aing malah rapi ongko deh. Pakai tas, baju. Ayah saya tak. Wah siap poin anjing. Siap. Pah. Modar siap. Eta masih gendut. Dut. Aing masih Denok gimana, Dut? Bolot amat saya tak. Di gruan gue. Dut. Hoi. Masih Denok di mana? Di nyata pirak udah teu nyaho. Antara aing hayu. Dek naon anjing? Si Culut ngajak ke aing nganjang. Malah ninggalkeun. Hayu. Ganggu bae dia mah. Anjing nengan si Curut. Tadi sore di lapangan aing main bola. Ngajakan nganjang kan si Deno. Terus Malah ninggalkeun gua ari. Aing teh nyaho ieu mana? Nu mana? aing geus aing anter di nyata mana? Hayu kudu. Tuh, Bo. Si Curut tuh, Bo. Tuh, Curut tuh bener ajak tuh. aing seta. Itu Yuk. Kenaon saya tanya? atuh keur anjang dia mah. Si Denokna. Oh si Denok kuan mah tuh. Mantap. Mau moilin. Saya orang samperan. Coba cicing leungeunna nyakal doang ge. Geus naon keren. Nyakal leungeun doang ge. Wes halus neng hayu na ya. Emang kring. Nah, diinum tah. Kedeng kamu bulangan dia paling enak. Tas sudah lah. Woi, Keur naon dari Iya. di dieu? urut. Oi. Kan karawang ibu budaknya. Terjadi benginumna. Kalau sore mangajak aing dia. Kalau ngo aing menggeus gagah beda lo. Ada kunaon ninggalkeun aing? Atuh dia jing kebo. Kuang di teangan di kertadi. Kamana baik itu dia terus di mana jing? Hararese teuing diajak kanjangna. Geus jak lo ngomong lah. Yang nginum aing capek dan Wah, yang nginum dia. Cai sayu, hidung gue lah. Mantap teh cai. Bangsat. Doang na ieu mah si kebo-kebong bulangan ka aing bagong. Kaorak kebo naon nginum nu eta kan tarawang. Pan aing deuleu si Burut. Herang amat ya. Burut. Coba cium aing kedeng. Goblok dia. Kedeng cium. Awas anjing. Hei, kedeng we cium. Kan dia kebo bae di mana kitu goblok. Uraan kedeng we. Aing mah Burut. Jangan tinggalin aku. Aing mah Burut. Hai. Kebo, diarek ke mana? Naon ninggalah. Ya kunaon? Aing ditinggalkeun si Burut. Pan kunaon? Bogoh aing si Burut. Ih aing nginggis amat ka dia. Istighbar dia kunaon? Bogoh aing si Burut. Astag, istighbar dia. Oh kalah laki dia mah. Bencong meureun. Salah laki batur ih. Lalaki eta mah. Baik. Bangsat eta si kebo-kebong bulangan ka aing. Manjur nama eta dukun lope atuh nina budak sot ka si kebo mah aduh aing ripuh ieu mah.